Putra Anu Mulia mangga urang lajengkeun deui dongeng nu judulna nyaeta Lutung karya Kileksa. Dongeng teh kenging ngangkat tina carios pantun para wargi sadaya kitu. Ieu teh parantos dugi kanalika di Pati Indrajaya sabada anjeunna ngelehkeun Ratu Bungsu Karmajaya teras laporannya. Kitu diantawisna Ari Ratu Toronol sadar sabada anjeunna ningali Indrajaya ngelehkeun teh sareng sadar ya naon-naon nu geus kajadian moal bisa dibalikan deui. Teras anjeunna nekat para wargi bade nuluykeun hayang aniaya ka Nyi Putri Baganan Sari kitu tah. Janten kitu para wargi sadaya. Kumargi Ratu Bungsu Karmajaya parantos dibalangkeun ku Indrajaya kana careham jurignya kitu carios teh dan namina ge dong atuh kumaha mangga urang lajengkeun deui ka sugri kaum dangu sadaya. Ieu dongeng eta-eta hiburan bae mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Sabada di Pati Indrajaya anjeunna nepong nepangan anu jadi bojona anu ngaran Ratu Toronol salajengna Nyi Malangi alias Ratu Toronol Cumarios. Kakang Indrajaya geus ayeuna mah geura reureuh keun wae ayeuna malah urusan kuring jeung paman lengser. Kakang mah geura reureuh we dilebet bilih capek tas perang tanding kitu saur Ratu Toronol. Ih Nyi Mas ya mangga atuh kakang teh bunga hari tadina mah dititah cicing di sadaya daya. Sejat tumut kana parentah Nyai permios atuh Nyi Mas. Jeung Indrajaya nangtung leos ninggalkeun Ratu Toronol jeung paman lengser. Duki salajengna kumaha atuh Nyi Mas? Paman mah janten tagiwur teu paruguh ieu teh asal lewang haringhang. Sumuh bade kumaha pikersaeun ayeuna teh nun? Ceuk paman lengser sabada Indrajaya indit manehna nangtang pagawean. Syukur paman, kuring teh memang rek nitah ka paman. Ulah hariwang atawa lalawang aya namanya sabab musuh kuring geus leungit. Moal kumawani ngaganggu deui. Ta ayeuna kuring rek nuluykeun nganiaya ka si Baganan Sari. Sabab moal geunah hate mun si eta aya dina kasenangan. Jawab Ratu Toronol tegasna keur bener bener boga hate sulit Nyi Putri teh. Nyaeta manehana teh tetep hayang nanasa ka Baganan Sari. Hal ieu teh ku paman lengser geus kapikir manehna geus bisa neguh ti samemehna tapi teu bisa baha kana parentah ratu. Sumuh kumaha kapalae Nyi Mas atuh sun bade dikumahakeun di putri anu calit di hulu dayeuh teh nun? Ceuk paman lengser jiga nu nya panasaran padahal hatena mah geus seunggah hoream prakna digawe. Kieu paman da ayeuna mah geus eueuh salakina si Baganan Sari teh moal aya nu nulungan. Ayeuna urang parentah deui ku kuring nyaeta rek dititah ngangon muning anu salawe pakanangan teh tah ku jalan kitu karaton jeung nagara nu enah teh jeung pikabitaeun teh bakal dirawat ku kuring kitu. Deui jeung pakaian-pakaianana peupeuriheun salakina mah teu beunang da kalah kamaot cik atuh nagara-nagarana jeung pakaianana masing hasil. Tak kitu maksud kuring teh paman. Saur Ratu Toronol menikeukeun peuteukeuh hayang ngarebut banda Nyi Putri Baganan Sari. Nyatana nagara anu endah sareng papakeanana anu patinga hurung herang teh para wargi. Sumun kumaha carana Nyi Mas naha cekap sakitu wae nun? Henteu aya aturanana. Aya aturanana aya syaratna. Nyata persyaratan-persyaratan kudu dicumponan. Sok bandungan ku paman, kieu aturanana. Si Baganan Sari isina ngangon muning. Mangun muning urang teh anu salawe pakadangan. Lamun muning aya nu kuru atawa leungit tah hukumanana tilas adegan. Hartina teh rek dibidasar ku kuring tak kitu aturanana praku paman jalankeun. Ngan kade ulah pohonya salina deui ku baju waring jeung samping waring. Sabab pakaianana rek direbut ku kuring. Kitu di nagarana bakal jadi milik kuring. Kumaha kaharti ku paman teu? Sumuh kahartos nun. Nya mangga atuh bade didugikeun ka Nyi Putri Baganan Sari. Sadayana bade diunyukeun ka anjeunana. Manawi anjeunna teh keur sanampi kana parentah salira nun? Ceuk paman lengser bari nguliat hudang. Bangun laliat hoream indit sigana teh. Kudu sanggup paman. Si Baganan Sari teu meunang henteu. Lamun teu daek bakal dihukum pati. Kade kudu daekeun kitu. Lantaran ieu teh penting pisan.
Paman kudu ngarti kena masalah ieu. Mangga Nyi Mas. Mangga bade didugikeun permios atuh nyuhunkeun widi. Ieu paman bade mios ka hulu dayeuh marga Cina. Ceuk paman lengser. Bra, kuring jidinan pisan. Para mitra kaum dangu. Sanggeus tarapti paman lengser mangkat ka hulu dayeuh marga Cina. Rek ngadeheus ka Ratu Emas Baganan Sari pikeun ngadungikeun parentah ti Ratu Toronol teh. Demi Ratu Toronol harita geus ngareureuhkeun emutan anu harita panas teh. Ayeuna karasa tiis. Bari mikir-mikir pilampaheun saterusna ngarah puas jeung sugema nyiksa jeung nganiaya ka Putri Baganan Sari. Kocapkeun para mitra. Nu aya di hulu dayeuh marga Cina nyatana Nyi Putri Baganan Sari. Sabada carogena ajal perlaya alatan tarung jeung Indrajaya. Damal nangis balilihan nangisan caroge anu geus tiwas. Manahna nyeri perih anu taya papadana lantaran teu disangka bet Indrajaya telenges kabina-bina. Tiwasna Ratu Bungsu Karmajaya teu aya layona sabab dihakan ku Ratu Jurig teh. Kakang, teu nyana teuing bakal kieu ka jantenanana. Munyana bade kieu mah ngiring we atuh abdi oge. Sabab di dieu ge taya gunana sareng taya mangpaatna. Kuring nu ngelis teu aya bahatur. Jeung deui kaniaya teuing si Indrajaya telenges kabina-bina salaki kuring teu aya layona. Kakang, kumaha atuh ari geus kieu kakang? Saur Ratu Emas Baganan Sari bari ngagukbuk nangis tina awahing ku nyeri. Nyeri ari rasku nasib diri nu satuluyna nalangsa jeung tunggara teu anggeus-anggeus. Estuning teu aya reureuhna teu kaop senang saeutik sok dibarengan ku cocoba anu kacida pisan beratna. Nyai Putri Baganan Sari teu elat nangis sebakat ku sedih. Cisoca juuh meuni murubut baju lanti sapotong dipake nyusutan Cisoca. Atuh socana oge cari nueul jeung bareueus. Rarai sepa awak kuru beuki lila beuki nyeri kana ati beuki nalangsa kana rasa. Jumerit sasamat kacorogena anu teus teu aya di kieuna. Malah mah teu aya layon-layona acan. Nya ieu pisan anu nambahan sedih nalangsa teu aya layon teu aya tapakna. Edek teuing Ratu Bagus. Salira teh bet kudu nenangan tunggara anu sakitu bangetna. Janten caduk Ratu Jurig kumaha atuh nulunganana, kumaha atuh ngabelaanana. Da geuningan ukur cimata nu jadi cukang kanyaa. Teu bisa mulasara, teu bisa miara pajaratanana. Kakang, mugia sing mulus rahayu di alam langgeng. Lami-lami Nyi Putri Baganan Sari teteg deui manahna. Ras emut kana amanat menjadi salakina yen lamun Ratu Bungsu kasoran. Di pangperangan nagara kudu diringkemkeun deui meuni curingat Nyi Putri teh. Nah aing teh kajongjonan teuing. Apan aing teh boga amanat anu kudu dijalankeun sakumaha mestina. Kakang unjuk sumangga. Ieu nagara bade diringkeskeun deui ku kuring, dilebetkeun kana tamiang sabuku, sadayana sareng angwan ti kahyangan. Lajeng harita keneh ngaringkeskeun nagara, les leungit. Meningan sakolepatna keur asup deui kana tamiang jeung papakeanana, kaya Nyi Putri Baganan Sari balik deui kawas bareto rarudin jeung aya dina saung butut. Nu diroyoman ku daun kaso jeung tepus anu palupuh nangan saukur sabebek. Nyi Putri Baganan Sari calik bangun kacida sedihna. Paroman alum semu bingung teu nyaho kana naon-naon kudu dijalankeun. Teu usik acan colohok we bari mikir kawas nu kakarahudang sare. Asa tas ngimpi anu kacida mata kreuwasna. Malah make boga rasa teu percaya sagala kana naon-naon nu bieu geus karanapan. Tungtungna pok ngomong sorangan. Nah aing teh ngimpi atawa kumaha? Tapi yakin lain ngimpi. Sababnya kung si boga salaki jeung kung si boga karaton anu kacida agrengna. Malah mapan ieu tamiang oge dibabawa keneh. Nya yakin mun kitu mah ieu teh tamiang anu gede pisan maunatna. Keun bae ari yakin mah kieu aing narima kana naon-naon nu geus kajadian. Teu melang teu nineung najan kanu sing sarwa enah. Satadina ge aing mah sangsara. Balik deui we kana sangsara. Nyi Putri Baganan Sari teteg deui manahna. Malah mah teu aral subaha estu narima kana naon-naon nu geus jadi milikna. Atuh teu ngarasa sedih, teu ngarasa sedih sabab geus tuman ngalaman tunggara sarupa kitu.
kocapkeun di sisi negara harita paman lengser keur leumpang meningal lenghoy sigana teh sapepisan lengkah na ponok carang atuh beuki lila teh beuki lila we di jalanna kawas teu nu keteunangan tapi najan leumpang na lalaunan oge akhirna mah tepi kana urut nagara di hulu dayeu reg paman lengser eureun heula manehna kaget anu taya papadana sabab nagara jeung karaton sing sarwa enah ayeuna ganti ku leuweung geledegan rajeg tangkal ka inu galede tinggal acang oana pating jerentu lutungna redes monyetna pating gorobas badakna pating galaur manungna manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun ka paman lengser anu keur colohok bengong ke kumaha atuh itu nya nah aing teh nya sahabat aku naon ieu sabab aing lain kasamaran lain ngimpi di heula mah yakin di dieu teh aya negara apa nya eta nu dicalikan ku Ratu Emas Baganan Sari tapi hari ayeuna itu bet jadi leuweung deui ieu naon sabab nya kamari ari Nyi Putri Baganan Sari ka mana ieu deuh teuing Nyi Mas di mana tuh salira teh ayeuna teh cek paman lengser bari luak lieu di tenan kaayaan di dinya hiliwir aya angin leutik nebak kana dangdaunan atuh dangdaunan pating arulang siga nu ngagupayan ngabagiakeun ka paman lengser beuki lila beuki yakin yen eta teh bener hulu dayeuh marga Cina anu dicalikan ku Ratu Emas Baganan Sari nganagara geus ilang musnah teu kanyahoan lesna iwa karingaran leuweung luang liwung. Waduh, deuh teuing Nyi Mas. Ieu paman bagiakeun nun. Masalah ayeuna mah geus calik deui dina saung butut meunang nyieun paman teh. Nepi ka lebah dieu eta lalakon. Kawas babarina keur nyieun jeung ngaruag nagara teh. Ku sing sabar sing tawakal gulis. Ku paman didoakeun pisan. Cek paman lengser bari terus leumpang deui lalaunan. Rek neangan saung butut menang nyieun manehna bareto basa mernahkeun Ratu Emas Baganan Sari. Sanggeus paman lengser lelempangan rada lila gok saung teh kapanggih kasampak aya Nyi Putri Baganan Sari nuju calik banguna langsa ngan ayeuna mah saliranah teu hideung tapi bersih jeung cahayaan ngan bajuna we rarawing kawantu pakean paparinti Sunan Ambu mah disimpen dina tamyang anu sabuku keur ngajaga bisi anu ngarebut. Amit Ratu Emas, ieu paman calikeun nun. Lengser uluk salam. Nyi Putri Baganan Sari mening ngajenghok leuwas kasumpingan paman lengser nu teu kanyahoan jolna ujug-ujug aya we hareupeunana. Euleuh, geuning paman. Bagi teuing paman mangga paman calik di Paseban Romeng. Da kieu geuning kaayaan di tempat kuring mah paman. Saur Nyi Putri Baganan Sari bari ngised calikna mere tempat ka paman lengser. Atuh meningara kacak kate paman lengser watir ka Putri Baganan Sari nu keur nanangan sedih prihatin. Gek paman lengser diuk tapi teu dina palupuh diukna ieu mah ngajemprak we sila dina jukut anu empuk. Pok nyarita deui kalayan darianaker. Nyai mah sing sabar sing tawakal geulis. Kun bae rombeng oge da tempat mah beunang diayakeun jeung beunang dieuweuhkeun. Asal emutan we yumayu sing salawasna sae ulah babari kata rajang kowa gingsir upami mimitina sae sing sae salajengna keun bae perkara tempat mana gampil Nyi Mas dak kitu ari ceuk emutan paman manu bodoh nun cek paman lengser nyaritana dari anakar ngalelemu manah Nyi Putri Baganan Sari. Hatur nuhun paman katampi katarimakeun eta amanat. Nuhun ku paman dipaparin piwuru. Daleres kitu sakedahna paman. Nanging bade aya pikeun saeunaon atuh paman teh. Kuring masok reuwas lamun kadatangan paman teh. Bisi mawa deui parentah nu matak reuwas. Saur Nyi Putri Baganan Sari bari neuteup ka paman lengser. Anu mamang rada kalekedrek cacarita da sok berat kuletah teu wasa ngedalkeunana. Ya nuhun atuh paman ditaros ku Nyi Mas manun gasik ditampi enggal dipariksa sanaos teu ditaros ge memang bade unyukan paman teh nun dupi margi lantaranana biasana paman teh jadi utusan di ditu mangul pi utus di dieu mangul carek
Salah temen mun teu daek sabab paman teh lengser di negara teh nun. Janten anu langkung ti payun paman teh sejan da dihampunten samudayani kalepatan boh milik ngajaheutkeun kana mana salirani putri da kumaha tu paman mah darma utusan teu wasa nolak kana parentah ratu nun ceuk paman lengser bari pepeta sirahna unggut-unggutan. Muhun kaharti ku kuring oge paman. Da paman mah unggal datang ka dieu oge tara ieu mawa nu matak bunga. Salilana matak katugenahan hate. Mangga geura saurkeun ulah asa-asa. Nah hadipi barang naon deui ku teteh malangi rarang teh. Kuring mah moal nolak parentah. Moal mumpang kahyang ratu sabab rumasa kuring teh rakyat nu salilana kudu ulun ku mabula karajana. Tema Nyi Putri Baganan Sari satengah nyungkun sabab geus bosen kadatangan ku paman lengser teh para mitra nu salilana ngan ukur mawa pikiraneun wungkul. Nya mun ari kahartos manyimas ngan kade ulah benu ka paman sabab paman mah tadi geus disebatkeun ngan sakadar utusan. Ihampura pisan paman sok geura terangkeun. Da kuring mah moal rek benu ka paman. Geus ngarti kuring ayeuna mah. Nya nuhun ari kieu saleresna mah. Paman teh nyangga deui parentah ti Ratu Torono alias Ratu Emas Malangi Rarang supaya ngadugikeun parentah ka Nyimas di dieu saurna teh Nyimas kedah ngangun muning salawe pakandangan. Atuh saja bade di kitu Nyimas kudu salin deui ku baju waring samping waring. Da kitu parentahna teh Nyimas cek paman lengser nerangkeun amanat ti Ratu Torono. Puguh we Nyi Putri Baganan Sari meuni coloho lantaran teu nyana bet bakal meunang pagawean nu sakitu beratna. Da ngangun muning teh lain pagawean enteng-enteng. Mangkan loba pisan aya salawe kanang nu sakanangna leuwih ti 5. Tinggal ngitung we lamun sakanang 5 salawe kanang jumlah damlehna meureun 100 salawe. Wala mitra 100 salawe. Nyaeta 2 widak punyu 5. 2 widak punyu 5. Bisa widak teh pan 60. 100 salawe 2 widak punyu 5. Kumaha paman ku kupingan teh kudu ngangon muning? Leres pisan Nyimas kedah ngangon muning salawe kanang sareng kedah disalin ku baju waring samping waring. Tah kitu saurna teh nun. Paman lengser ngajelaskeun deui panonna melong ka Nyi Putri Baganan Sari. Nya teu nanaon atuh paman. Ari make baju waring samping waring mah sabab ayeuna ge pakean mah teu alus. Tapi eta palebah ngangon muning anu salawe kanang. Nah meuli kabina-bina teuing paman kudu jeung saha ngangona atuh kuring tepan tar awewe. Nyi Putri menilu menghis anjeunna reuas nampi parentah kitu. Muhun ku kitu teh aman Nyimas. Kedah ngangon teh nyalira kitu saur Ratu Torono teh malih mah aya keneh syaratna nu langkung abot nu. Naon syaratna teh paman? Nah ngangon teh make aya syaratna kitu? Ieu Nyimas. Demi salira teh kedah ngangon muning anu sakiru seueurna kalayan ulah aya nu leungit atawa kuru. Mun aya nu kuru kurang nyatu atawa aya nu leungit teu kataliti Nyimas bakal kengi hukuman nyaeta bakal ditigas janggana. Dah kitu saurna teh Nyimas. Paman lengser namahan deui katerangan ngajelaskeun maksud Ratu Torono nu saenyana nu hayang binasa ka Putri Baganan Sari atuh ngajenghok putri teh sabab beuki yakin bae yen Ratu Torono tetep hasud jeung jaya kaniaya. Paman, maka bina-bina teuing putusan teteh Malangi teh. Mun kitu mah keukeuh wae kawas nu enggeus-enggeus. Yen teteh Malangi Rarang teh hayang ngabinasa ka kuring, ngan jalanna beda-beda. Kaniaya teuing. Muhun, itu tujuanna teh Nyimas nanging sing sabar da kumaha atuh. Paman kitu tiasa ngahalangan kana parentahna. Jalankeun we Nyimas, manawi aya pitulung ti Nu Maha Kawasa sing tiasa ngajalankeun parentah ti Ratu Torono tah kitu Nyimas. Cek paman lengser bari ngalima. Manehna teu tega ka Nyi Putri teh. Tapi paman, ketika iraha kuring kudu ngangon teh atuh. Tadu ka Nyimas ngan Ratu Torono wukun udinya. Sabab dengan anjeunna nu kagungan rencana, nya anjeunna nu kawasana tangtosna oge. Sabab paman lengser. Sabada ngadenge katerangan si paman lengser salajengna Nyi Baganan Sari cumalios deui. Teu nanaon ari kitu mah atuh paman. Meureun mata kitu oge geus jadi milik kuring. Kumaha ayeuna lamun geus kieu kuring sejatumut kana parentahna paman? Nyi Putri Baganan Sari kapaksa narima kana parentah Ratu Torono teu bisa baha atawa mumpang.
Nuhun atuh Nyi Mas. Paman di ngarasa bunga hari kitu teh mah. Aina urang lunta ka salawe pakanangan dirinya geura mimitian ngangon sabab pagawean teh kudu dimimitian aina pisan cenah. Hayu Nyi Mas urang hios. Mangga paman kuring sedang ngiringan. Sabada rengse babadamian. Terus bae dua nanam yang ninggalkeun hulu dayeuh marga Cina ngajug ka salawe pakanangan. Didinya loba kanang muning anu kacida lobana kagungan Ratu Toronol. Sabab kabeungharan Ratu Toronol memang loba muning sapasir, sapi sapasir, domba sategal, me sategal jeung sajabana. Atuh Ratu Mas baganan sari kapapancenan ngangon muning anu salawe kanang teh. Sarua jeung Mang Jaya. Kangkung mang ge loba boga sakebon para mitra, ngaranna kebon kangkung. Aduh. Tanah atuh sategal. Ngaranna Tegalega. Kacang sategal tuh ngaranna Tegal kacang. Aduh, yo sarua sigana jeung Mang Jaya we. Ratu Toronol. Kabeungharan deh. Dipikir-pikir alhamdulillah para mitra kabeungharan Mang Jaya dengan seukur bisa ngomong gungkul di kabeungharan. Beunghar urang bisa ngomong teh para wargi. Teu ditamahan dina lian-lian kabeungharan sejena leungeun urang lengkep dua mata ningali keneh. Atuh cepil ngadangu jelas para wargi panca indera nu kumplit nu lima teh kumplit. Biasa ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan ieu teh kabeungharan para wargi sadaya. Lah teu kedah di anu akur-akurkeun model Ratu Toronol teu kedahnya. Kabeungharan urang teh kieu tah bukosna. Panca indera nu lima letah bisa keneh cumarios teh beunghar Mang Jaya para wargi bisa keneh cumarios. Itu tadi antawisna mangga urang lajengkeun. Gancangna carita Paman Lengser jeung Ratu Mas baganan sari geus tepi ka salawe pakanangan. Regareun terus Paman Lengser nyarios. Nyi Mas, tayeu muning anu kudu diangon ku salira teh prak jalankeun sakumaha mistina. Sabab geus jadi milik Nyi Mas kudu kieu. Ari Paman mah moal bisa maturan lila-lila sabab kudu laporan deui ka Ratu. Mangga Paman kuring parantos ngartos kana eta parentah. Wilujeng angkat teh ari bade mulih mah. Jawab Nyi Putri baganan sari nyariosna rada ngalenghis. Ari rasku nasib diri nu tunggara bae salilana. Muhun kitu we Nyi Mas ya. Mang atuh Paman mah bade amitan we nun. Janten bade kitu tah bade laporan deui. Pokona mah sing betah we. Dieu hatosna mangangun muning. Sing betah, sing sabar bari tawakal dina ngoning malinan padamalan. Mudah-mudahan we kanu sabar tur tawakal manu maha kawasa teh maparin pangampun atanapi maparin rahmat salamet kitu tah Nyi Mas. Cek Paman Lengser setengah ngabekelan. Sanes nuduhan pagawean jeung nyaritaan leos Paman Lengser balik ka nagara rek ngadeheus ka Ratu Toronol ngalaporkeun naon-naon anu geus dijalankeun. Kocapkeun para mitra, Ratu Mas sebaganan sari sanggeus ditinggalkeun ku Paman Lengser kacida ngarasa bingung. Lantaran berat ari kudu ngangon munding anu sakitu lobana, mangkaning lamun aya nu leungit atawa anu kuru bakal meunang hukuman anu kacida beratna, bakal ditilas adegat. Nah kudu kumaha ari ngangon muning nu sakilobana. Aing mah boro-boro ngangon muning salawe kanang najan ngangon hiji oge can kungsi sanyaho kana adat pangadatan muning. Nah kudu kumaha carana tetehna kabina-bina teuing nganiaya ka diri kuring teh. Menirupa-rupa pisan jiga nu hayang puas. Saur Ratu Mas baganan sari bari ngahulang socana mencerong kana kanang muning nu ngajejer salawe kanang. Mangkaning kanang nagalede muning naloba jeung karala. Nyi Putri baganan sari kacidana langsana lantaran beuki lieu teh beuki karasa bingungna. Da puguh teu meunang akal nu hade pikeun ngarengsekeun pagawean. Tapi da Putri baganan sari lain putri nu bolos strong kosong najan saeutik oge aya bae peperniana. Nah aing teh bet kajongjonan teuing mikir. Apan boga dulur anu bisa disamat jeung dipentaan tulung ku aing. Sigana ari aing keur sakieu susahna mah piraku henteu nulungan. Saur Nyi Putri bari jek calik paroman rada hegar lantaran meunang akal inget kadulur batin anu tilu lajeng harita kena disambat ku Nyi Putri. Anggani ulah Raden Ongklang geura datang ka awaki. Ieu kuring keur meunang katunggaraan
kuring menta supaya maneh kadarieu sarta muning-muning aranut jeung ilut ulah ayak kanu barangasan atawa garala kabeh sing nurut jeung talu ka kuring. Kitu saur Ratu Emas Baganan Sari. Tekung silila aya nu datang tapi teu ngajirim lantaran anu dua teh nyata dulur batin nyatana Anggana jeung Anggani. Ngan duanana yakin geus aya di dinya bakal mantuan ngangon muning ka Nyi Putri nu hiji deui. Eta mangajirim nyatana Raden Ongklang wujudna orai. Eta tilu dulur diparentah ku Ratu Emas Baganan Sari sangkan ngabantu ngangon muning anu sakit lobana. Tu orai ge beunang dipake ngangon muning pramuka. Harita mah. Nah, tu ayeuna lima misariun ku orai termasuk Mang Jaya. Sieun pisan. Harita keneh muning didijilkeun di salawe kanang leut kaluar meni ngabring ngan aneh muning anu sakitu garalak jeung galedete. Kabeh ge nurut ka Nyi Putri jeung teu kudu diparentah. Mun ngajugjug jukut nu harejo muning teh hideung ngaleut kadinya. Mun waktuna balik teu kudu dititah kabeh teh harideung ngarampih deui kana kandang. Kitu jeung kitu bae unggal poe Nyi Putri Baganan Sari ngangon bari tapa. Dibaturan ku dulur batin anu tilu si Anggana, si Anggani jeung orai Raden Ong. Para mitra kaum dangu, cag urang tunda carita heula perkara Nyi Putri Baganan Sari. Nu keur ngaon muning urang tunda lalampahan Nyi Putri Baganan Sari. Ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun paman lengser nu keur ngagedig leumpang ngajugjug ka karaton. Barang anjog ka paseban nyampak aya Ratu Trono jeung Indrajaya keur carali. Sampura sunun. Rampes. Bagi apa man? Sumangalingi. Kuring menigeus hilang adagoan, jawab Nyi Putri Malangi Rarang bari ngugupayan ka paman lengser. Gek paman lengser diuk terus nyarita ka Putri Malangi Rarang. Atur tingali Ratu, paman teh parantos ngajalankeun parentah na mewangsul ti nagara nu aya di hulu daya marga Cina anu. Syukur paman. Kumaha si Baganan Sari teh? Nah hirup keneh atawa henteu? Nah gining keneh atawa henteu? Jeung kumaha nagarana? Lantaran nagara teh rek dicicingan ku kuring. Saur Ratu Torono jiga nu teu sabar hayang gerami banda ka nagara nu aya di hulu daya. Numawi Nyi Mas, nagarana teh nu enahna teh parantos musnah kitu deui karaton sareng nuliana. Kiwariman kari jenatna we sadayana ge parantos balik deui kana asalna nun tak kitu. Nanging ari Putri Baganan Sari mah masih keneh jumeneng, jawab zaman lengser satarabasna. Hah? Baruk nagara geus leungit? Atuh taya hartina mun kitu cara namanya narek ngarah naon atuh kuring teh paman? Nyi Putri Malangi Rarang haneuleun lantaran nagara nu diarep-arep teh geus leungit. Eta mah teu langkung Nyi Mas, mangga nyangakeun we sadaya-daya. Ai margi paman teh mungdar mangajalankeun nun. Teh malengser dari anaker. Nya teu naon atuh paman, keun bae nu geus leungit mah. Mana kitu ge dibawa deui ku paeh meureun kudu bogana. Ari perkara si Baganan Sari. Keun we lah, da geus tibare toge kitu. Tapi kumaha ayeuna? Nah sanggupeun ngangon muning atawa henteu? Mun teu sanggup paeh bagianana. Berkah Nyi Mas sangeun Nyi Putri teh. Da ayeuna teh parantos ngawitan ngangon. Nya anjeunna teh wakel pisan kana midamelna mah tah kitu kaayaan si Baganan Sari teh nun. Tos janten tukang angon. Syukur atuh. Keun cenah karasaeun pait paheurna jadi tukang angon. Yung ayeuna paman geura balik geus meujeuhna reureuh. Sebab pagawean geus rengse moal aya nu matak jadi pikiran deui. Ya mangga atuh nun. Dalaras paman teh parantos capek. Permios nun ayeuna keneh bade wangsul sejareuh ngarah jag-jag. Ceuk paman lengser terus nangtung rek balik deui bangun sagedaker. Baraha paman kuring nyedinan? Leos paman lengser balik hatena ngarasa lugina lantaran ceuk pipikiranana moal aya di pagawean berat. Ayeuna mahan kari cicing we di imahna. Ari Ratu Emas Malangi Rarang jeung Dipati Indrajaya harita keneh masih keneh caralik di dinya. Bangun barubahenaker komo Dipati Indrajaya mah da pugu boga rasa panguntungna boga pamajikan geulis mending ngabaheuhai diukna bari muril-muril kumis. Urang tunda kaayaan nagara marga Cina, urang teundeun dihandeuleum sieum. Tunda dihanjuang siang engke ge bahan kasampeur deui.
Ayeuna urang nyarioskeun Ratu Bungsu Karmajaya nu ceuk urang Senagara mah geus perlaya lantaran Tarung jeung Indrajaya dicotogkeun kana caheum Ratu Jurig. Memangnya Ratu Bungsu Karmajaya geus aya dina beuteung Ratu Jurig ngarengkol bari mikiran nasib. Tapi henteu maot sakumaha nu disebut ku Indrajaya jeung baladna, malah maharita keneh Ratu Bungsu Karmajaya ngandika jero beuteung Ratu Jurig. Mustahil teuing. Lamun aing kudu paeh dina jero beuteung Ratu Jurig, oge mustahil. Lamun aing kudu paeh ku siluman, ayeuna keneh kudu usaha sakuat tenaga pikeun kaluar ti ieu tempat. Awas siluman, kami rek ini tinggalkeun jero beuteung sia. Ratu Bungsu Karmajaya tangah bari mapatkeun pangawasana tungkul ngajajabkeun pakeubuhna, dengdek ngentengkeun pamakena. Geus kitu mah ngablesat ka luhur bijil tina mun-munan Ratu Jurig, ngablesat ka jomantara ngajugjug ka kahyangan. Ratu Bungsu Karmajaya ninggalkeun jero beuteung Ratu Jurig bareng jeung kurunganana. Sadatangna ka kahyangan teu ngadeheus ka Sunan Ambu Ciruwinanggay, tapi lumpat ka eyangna nyata Aturasmin anu sarua aya di kahyangan. Sanggeus tepi kanu dijugjug Ratu Bungsu Karmajaya dumeheus ka Aturasmin. Eyang, amit ieu kuring rek milu betah, saur Ratu Bungsu Karmajaya. Bari calik payuneun eyangna atuh puguh eyangna meuni curinghak, semureuwas kasumpingan ku putuna ti Marcapada. Waduh Utun, nah geuning betlos-los ka dieu. Dititah kusaha kumaha datang ka eyang? Naon jadi marga lantaran? Kitu saur eyang Aturasmin bari neuteup ka Ratu Bungsu Karmajaya. Eyang, karep kuring bae ka dieu ari sabab di buana Pancatengah geus teu betah. Rumasa kuring kawon ku musuh, tah kitu nu jadi marga lantaranana. Eyang kumargi kitu bade ngiring bebetah we di dieu manawi katampi eyang. Jawab Ratu Bungsu Karmajaya nyariosna teu oleh bari neuteup ka eyangna, bari jeung ngadedetkeun maneh sangka ditarima cicing di dinya. Dedeh teuing atuh ari kitu mah. Hidup jadi balangkeun kana sumut Ratu Jurig lain ku Dipati Indrajaya teh. Eyangna naros deui kalayan jelas. Bari melong kawas nu neges-neges ka salira Ratu Bungsu Karmajaya anu ditaros tenggal ngawaler da puguhnya pisan. Leres pisan eyang, kuring getas diteureuy ku Ratu Jurig, tapi kuring teu betah cicing dina jero beuteung Ratu Jurig. Oge teu betah cicing di buana Pancatengah sabab rumah sakawon ku batur, tak kitu eyang. Duh teuing Utun, keun bae atuh ari kitu mah hiap ka dieu ku eyang urang lebur, ngarah bisa mulang deui ka asal. Wayahna nyeri saeutik mah adatna anak lalaki kudu meunang peurah dina peuri. Kitu tak kasep. Cok adieu sing deukeut ka eyang. Ngiringan eyang nyangakeun kana pangarsa eyang. Nah bade dikumahakeun kuring teh mangha nyangakeun. Ratu Bungsu Karmajaya ngadeuketan eyang nu jenengan Aturasmin. Ho, syukur Utun diap ka dieu. Tidinya Ratu Bungsu Karmajaya dicanak ku eyangna Aturasmin, tuluy dicok-crok jiga nu nyeuseuf baju, digileusina bubuk dipeureut. Eta mah para mitra sadaya. Nyata dipeureut teh di ala nur cahya, nu diarah nur rasa, diarah nur manusia. Ratu Bungsu Karmajaya geus teu inget naon-naon, nurut kana pangarsa eyangna, sanggeus beunang nurna lajeng diwadahan kana cupu manik astra nu gilap teh. Telila geus beres pok eyang Aturasmin ngalahir. Turutkeun ye cupu manik astra gilap, ku eyang rek dibalangkeun ka buana Pancatengah, dialungkeun kana balong kabuyutan. Kitu saurna teh bari terus ngalungkeun cupu manik astra gilap nu dieusi ku nur cahya, nur rasa jeung nur manusia tina diri Ratu Bungsu Karmajaya. Kacaturkeun eta cupu manik astra gilap ragrag dina balong kabuyutan di Gunung Karangangin deket Gunung Jawa wetanin Ciwaru. Kitu ceuk jaring panyariosan. Eta meureun di Cibingbing. Daerah Brebes bae. Lah ieu mah. Urang tuna heula para mitra sadaya nasibna cupu manik astra gilap. Geus ragrag ka balong kabuyutan waya di Gunung Karangangin, ayeuna kocapkeun di nagara anu aya di Gunung Karangangin, Yuda Jaya, Yuda Nagara, kagungan sadrek dua, nu hiji jenengan Giringsing Wayang, kaduana Rindu Wayangan. Duanana masih keneh parawan keneh para mitra sadayana keur memejeuna. Mun kemang mah keur memejeuna mangkak, pikabitaeun loba kukupu jeung bang bara nu ngahalaran.
Yuda Jaya Yudanagara teh salilana hirup nurut. Runtut raut sauyunan jeung menjadi sadulur. Layet silih pika geget aman silih pikanya. Tentrem silih pika asih kitu kaayaan kulawarga Yudanagara Yuda Jaya. Dina hiji mangsa, sitikal Yuda Jaya Yudanagara menang impian. Anjeunna ngimpi nu kacida matak reuwasna atuh matak jadi pikir matak hariwang jeung lalawang. Sok sieun aya kajadian nu kurang hade nya harita keneh Yuda Jaya Yudanagara ngangkir adina nu dua rek diajakan badami teh kungsi lila tilu sadulur geus kumpul ngariung di pasepan. Para mitra sadaya anu pangheulana nanya nyigiring sing wayang. Kakak, aya naon ieu teh menira leuwas teuing? Tara-tara tisasari wayah kieu ngangkir ka kuring jeung adik kuring. Nah aya naon bet jiga nu pentingna kara kakak? Ceuk giring sing wayang bari netep kalanceukna. Panasaran pangna diangkir ku Yuda Jaya Yudanagara. Saterusna adina nu katelah nyirindu wayangan oge nyarita. Sumuhun kakak, na aya naon atuh? Eta katinggalna kakak teh siga nu bingung pisan. Teu berak jiga sasari lir ibarat langit we nu katutupan mega hideung. Reueuk angkeup, kawas rek hujan menila lowang. Nyimas rindu wayangan milunanya lantaran sarua ngarasa lowang. Syukur adi duanana gagancangan nyumpunan pangangkir ti kakak. Aya hal ieu teh hiji tanda yen urang tiluan masih kena tetep silih pikanya silih pika si sakumaha biasana. Da geuning diangkir sakali terus daratang teu aya basa mungpang atawa baha sakali di kakak nganuhunkeun ka adi-adi. Yuda Jaya Yudanagara kacida bungaheunana lantaran adi-adina nyumponan pamentana kalayan gancang teu kudu kesel ngadagoan. Waktu CF